Mana coba oge. Itu ucing gempor-gempor aja itu ya geng aku tunggu ampel. Nah iya tadi nu dia cuman tinggal ngaraguan Mas Ito cenah nu teh acan ka dieu teh. Dah, orang asal meureun aing teh katarak meureun teh jelema. Pugu eueuh. Ah. Mana coba oge. Ciudron coba ge aya manaha. Meni kuat ka bina-binari ya ampun aing mulikeun ti Heeh Bu Sari teh kumaha sih geus datang sih urang penasaran. Atuh da Dika segala-galak lagi mau kos banteng. Moal hatu ayo Mila. Oh Gusti, Mila, ayo itu aduh nyonya Sari itu lain Mila. Naon dia juga bungaok. Matanya galak Mila nya, dikena galaknya Mila. Gusti. Oh. Ayo mana nasi tepo-tepo heula Neng eta. Sia untung teu usah ketebang ku aing menang meuli ti Libanon eta teh sia mah nahon perjuangan aing. Mah hampura tuh Mas coba. Sari. Aing ampun teuing sia. Sia teh arek digararawe apa arek ngajararanggol. Asemi ya Bu. Arek ngajanggol sia dironggos itu. Ukurudukan dironggos sereh. Coba. Galak-galak teh. Nyalain masalah galak-galak coba eta dek kudu nyalik si koe lebatan kunti lalaki nah kos kitu coba itu nyalik si koe dek di mana anggeus teh pagawean mangkaning loba. Sari meni galak-galak. Terus nakan kerak aing teh. Coba bagaimana bener henteu nya. Kalau jang aing teh kita cangkeng teh jang sing jelekot wae aing teh jang. Cara jelema nama aing teh. Entak nyangan nu kuleg aing kamari di sawah ngaramet kako bimbing aing balala anjir. Ayo jang coba bener henteu digawe nya. Nyalain aing eta meni coba itu. Aing eta nyeleunuh hiji teh numbukna kolabu. Bisa digawe apa? Henteu nya. Di depan sukan balal dan henteu nya. Tapi jelema nama geuning. Mas Ito, eta teh maneh teh jukut handapkeun eta teh takal cau Mas Ito. Eta si ari maneh teh kunaon kok deui tahu di Aku nggak tahu, aku juga katanya kerja di mall, tapi kok kenapa jadi kerja di mall? iya aku juga sama, aku juga kayaknya ketipu deh. Aku san dibilang ini aku mau kerjanya di toko-toko, ternyata aku malah ditemuin di ronggos kayak gini ya di kebun ya. Aku takut ada ratu, tahu lengan aku. Eta terus itu Nyonya Sari aku pikir itu masih muda ya, ternyata tuanya meni galak, bawel banget ya eta. Kalebatan ibu tiri. Iya. Jadi gimana dong? Tahu ya, ya udah kita kerja aja, kita nyabutin jukut aja, takut dimarahin lagi nanti. Tapi kita sekalian ngomongin dia we nya ada. Ayo digawe. Bicara si meni galak banget sih ya. Ya iya cabutan we, meni Sari ini galak banget. Aku juga meni arah-ratus, gawe di kebun begini, aku juga asa empreng. Aku kira teh mau di mall apa di toko-toko, iya ternyata galak banget tuh Sari. Iya meni galak bangetnya. Meni juga iya nanti rek balik ke tengah duit. meni galaknya. Terus sih digebot-gebotkeun nah meni. Ya Allah. Saha? Aduh, ini mana mah? Aduh, meni galak banget Bu Sari teh. Aing teh itu sih gara-gara cakara mah aing. Buat apa wali kambing cak aing. Tidak juga bener digawe atuh butuh di sabutan. Kita pegawaian sia. Kita tanggung-tanggan bako. Puas pada aja malah boleh kan aing mah abi-abi aing. Banyak kan oke cukup ya. Pindah-pindah tuh. Ya kita kayak ya harus digawe balik hari itu. Aing kamu datang deh kayak mah aing luar. Pindah-pindah tuh seper. Itu mah mana yang aku jatuh. Kok kelas di masuk euy. Ampun aing coba coba itu tahu. Ayo, Aisyun.
aing mah. Aing mah. Cuk kena di tengah boting sedang kulit aing mah. Ayo Imas. Bisa dikebuka Ayo Imas. Ayo. Aduh Gusti ngait pok aing Gusti. Gusti ngait. Karena badan udah ke Satpol PP aing. Ya, teh aing. Sia tadi kana ramong kenaon sia di ditu. Eta mah teh si Mila ngomongkeun mah bareuh cenah mah. Pada naon nah? Nyaho cenah bareuh cok si Mila tah. Ki ija mah sok mitnah wae. Ajan teuing aing bawa loba duit. Sia coba gebuk di kalabu pas gitu. Alabatan kayak merem. Kita cek si Ija cina Bu Sari judes banget, cina kayak galak banget. Judes meureun henteu meureun aing. Coba sia arek ngaranna arek degega ka kebon coba eta kos kitu danglanan. Mun alabatan nyuhun galami coba. Aing mah ditasoten digawe di kebon lain kos kitu mah kecetok, mawa pacul, mawa arit, mawa kored. Lain kos kitu. Tadi si Basito ngomong kieu mah, cenah eta cenah bibir mah kaseureud tawon cenah meuni nyungcut ka hareup ini. Jika Gunung Sakabuana eta bibir mah cenah. Sok sisar. Mana Mas Ito? Tah si Basito tah. Sok ngomong gitu ka aing. Itu mah. Oh, teu ngarasaeun mana leumpang entrak-entrik ini alabatan belatung nangka. Coba. Suku kuat Seksi itu seksi, Bu. seksi naon sia seksi konsumsi apa sisi kebersihan. Tuh dinu karyaan sia rek seksian kitu mah tong di imah aing. Kita soten aing mah digawe di kebun lain kituan aing mah. Sia kabina-bina pos kieu aing mah darah tinggi aing mah pos kieu mah. Hayu. Di kebun aja gitu mah. Di kebun mah jarum pun ngobrol nah mendingan terus kanan aya. Tang ejo gitu. Heeh, taman kitu mah. Nah, mending aing teh di baruang ku sia mun nama aing diwali kambing modar. Kita moal mah. Moal naon lu bukan tadi ge. Lu masak mah bener oke mah. Mana urang mah bisa mah, urang mah bisa numis daun kalapa bisa mah. Tong daun kalapa tuh sakalian ku sia badogol cau tuh ku sia seupan. Bisa mah di santen geuna. Tangcut aing tuh ku sia tuh kulum. Geuna kerek dijen bening. Abina-bina teh aing teh ngalakanan sayur lepis meureuna. Dek dilajaan ke cangcut mah. Aing mamung jang aing mah itu aing palebah kudu ngejo mah. Mending aing teh di baruang. Kumaranehan ada di wali kambing ngabusah aing teh dibajut ke rumah sakit. Hasan Sadikin mah naonana. Aku mah piraku teh urang sadehat eta. Iya we ngurus ayam. Nyanggeus ayeuna mah kieu danggeus kagok boron tu kapalang saramang. Digawe masih ente bener geuning di kabon mah dumuk ngararomongkeun wae aing sugan aing teh heuh sia teh digararawe. Coba aya tapak digawe kuat alabatan panggubakan bagong. Kos kitu. Mana tah ieu. Tong sok saling salahkeun saruana emangna oge. Siapa pemimpinna, siapa mawana? Oh tak ieu nu pangkolotna. Ieu pangkolotna ieu kan jadi nanti geus kapanggil geus jadi salahkeun tuh dari kamari cenah. Nya mustahil. Arek digawe di kebon eta halis mending ngajara pepet. Sagede halis nu galis. Ampun, paingan. Kabina aing ngimpi naon keur peuting nya am di kabina-bina ria aing eta boga pagawe model kos karari itu. Yo, ieu teh roti ieu teh. Ngeunah mah. Nya barang ngeunah nama itu jauh meulin oge di Hawaii. Oh di Hawaii. Oh sugan teh kolor mah lain Hawaii. Hawaii ieu teh aing kaundangan kamari berkatna ieu roti kue ali teng-teng segala endah araraya. Nang balanja nang berkat cenah astagfirullah. Masih tau dahar tuh ngarah tong eta mana tah tong congcoran juga congcoran gitu awak mana. Biar seksi. Kieu oge aing mah beunghar, mantong kaundangan ka Hawaii. Nang tinu etanya. Tinu hajatannya. Oh, iya. Sia mun itu narimakeun pisan teh dibere berkat nu modal ge untung ku aing. Mudah di sana ya Allah Gusti. Digantangnya besar. Aing nyawa-nyawa kos kardi mah anu digararawe aku aing panggulupkeun tadi teh jantung eta tah. Jantung cau. Ngeunah atuh mah jantung cau mah pelem. Pelem saya teh bumbuan kesed. Teu amis mah. Emang si menimbalan wae. Ya udah. Gak ada jantungnya bari nempokeun ijah mah. Mau ujang galak banget tuh biasa nolongannya. Kan ibu anu ngatur di dia. Ya heuh mana mah masih tau eta kudu nurut ka bos teh eta jeung si Milah deui meni ngalawan we pas urang tuh icing. Kamu juga ngalawan. Mimitiin tadi nembalan. Barang sana meureun ku aing teh kadenge sia ngararamongkeun aing gitu kangen aing cenah kitu meni pos bagong kabirian cenah Ibu Sari. Eta eta. Ampun, teuing teu rumasaeun. Eta manehna awak mun jiga congcorang. Coba eta bari nyangplik gitu. Kos iya nyabunya ieu mah meni semok nyabunya. Nah, naon sia meni awak bari kok tukerem coba pos kitu. Jika gentong Sebenarnya juga gentong. Buuk meni kolabu kos anak kelenci kakarak bereset. Itu kan juga kelenci. Kelencinya. Kelenci mah lucu tuh. Sudah gay awan.
mah kerja di kebun bener sudah digawe teh Ah. terus diterima ku ibu malah ngalong Ngara ngomong ke kela mau jang coba cina namanya cina lucu di nuna awan aing. Nah, lucu saya jika anak aku kas bereset. Iya Mas Ari anu tadi biang kerokna anu ngomong mata ieu anu bibirna monyong mah Hello. Coba. tuh ada sekolah tuh bibir mana mah jangkung mah mata ngomong kedua mah Kom taya nu awakna ciga ieu ye, ciga Yo, kampung. dengarkan aing tukang diondang kanu karyaan, tukang angen, tukang ngejo aing. Kan pernah aing ngomong-ngomong ke tetangga itu kada desak-desak teuing ah. tang Sia dunungan diomongkeun. nya si Masito mata Tadi cenah ge aing siga bagong kabirian, emang sakade gak kucali aing. Oke, salah denge meureun. itu mah jika karet di minyak tanah cina ta cok si ieu ta si bibir mancing Mah mungkin aing marah-marah. Aing teh bakal lama pas ge artis aing teh. artis Bohong mah tadi cek si Ija cenah mah ciga boronjong ieu, boronjong sayuran. Sia dia masih aya kaca eueuh, amun upang meuli kan ku aing tuh digaluh mas kaca. Ngaca atuh sia. Eta pupuk mun di alapatan gua anggarangan kabulusan oge. gaul mak Tapi nabina hilang bara dunungan datang teh aduh ibu pada iya pada damel hilang bara gitu mah ieu mah boro-boro kalah engklag alabatan congcorang anu hiji nyalaik si kuae kos kunti lalakina erek kumaha aing ngulikeun kanu kitu mun aing moal anggeus Tengah bejaan tuh kan tadi cari mau datang. Yang datang kaget manusia ku gua tuh. cuma ya ibu pagi-pagi untung we ku aing teu digawekeun di toko lamun digawekeun di toko sia ka mana jang kayak lagi jarekan ieu ya lo kamangkat bawa ku sia hiji tah teu butuh aing mah kalau jang lo kamangkat nu laliwat oge jadina teh nya naring-nalikeun kan ari geus sing nyaho sumut aing teh kos kaleng romeng manggi tatarok alabatan nu edan kurang setan sia digara we nya anggeus aya mah kieu tuh hayam aing aruruskeun ku sia ngan alamun hayam aing modar hiji rasakeun ku aing bukse dibundul ku aing tak iya mah sok iya sok papacok wae manehna mah kos hayam bibirna ge da Teu lah. Dasar ya. parabda dekeun heula dekeun yo ngalengarkeun heula ari teh kita ibu masuk paling tapi nggak tahu ini teh meni asa bokelek ya Mas Ari asa bokelek saya itu ih pasti tuh lagi ye bukan aing memakai oh ini Mila ini yang ya dia ih meni bau banget Itu. Enggak lah, itu mah cantik. Bau kelek. ieu hunting laku ngajangol model kitu aing mah baheula panggelisna yo Busari mah gelis. nyaho hansip RT lurah mogorna ka aing kabeh cenah mah pensiunan dari Kobak Biru nya mah siapa kalau ngomong kasasasian herakeun aing eta ngomong eta Mang Ujang cenah ngomong eta Mas Ari mah pensiunan Kobak Biru cenah ih sia yo si ujang teh bapana baheula teh pamogoran ka aing siap lah mana nyahuan aing ripuh Bogor aing mah baheula atulah lagi aing mah keur ngajong si dongkrak kandang dan Bogor ka aing ngajualan kebo Busri eta le dongkrak bus damri lain ngajualan kebo Coba meureun pengalaman ya neng ya terengor aing mah da sekolah teh ay Gusti eta mun teu kararantob nya mah nya di dongkrakan wae nya mah ih baheula terengor eta mah ayeuna mah geus kolot geus peot nya mah nya ayeuna mah geus arera Tapi nge sekolahnya masih cantik sih. cilok neng oh gitu Cantik banget sih ya. aing atuh RT ka aing sok karewosan wae aing kacolo ya Gusti meni Jang, siap beli kopi nama Jang, pang beli kopi nam, cara-cara apa eta meni lucunya bitisna oge nya jiga tanggal kalapa Ini cantik banget ya. heeh Atuh neng ayeuna mah geus buluan baheula mah eta buset. eta irung oge nya masih eta jiga artis Bollywood Oh gitu. Ya bisa. Baheula neng aya nu bogohon ka aing urang India ngaranna teh sa Mr. Hapur Nararai. oh Gusti Hapur mah bara roda. oh berarti eta kurapan banget nama Hapur Nararai barogohon banget ka aing, baheula mah bitus aing talin kos kieu yo. Kutu ge mun leumpang sireum kuat ngagedebluk ra. oh baheula mah eta tanggal awi bitis mah teh Ampel hejo. oh apal hejo pantesan meni geunuk mah Aing geus hate aing selea-lea, hate aing. Bohong, mama cantik. oh cantik ya Allah cantik banget Ya, Jang. Nyokot itu 6 duit mah handapun angel teh anu 200.000. Heeh, pang melikeun kopi. Adi tuh pang melikeun kopinya. mana tuh udah tadi gue goreng wae Oh, ayeuna mah nyanggeus atuh ujang neng.
sia arek negara rawe mah di aing kajon teh teu balaler oge aing mah digawe. Ih men Bukan cantik banget. oh ya boga mate meuni geulis banget nya Gusti teh ah Nah, udah bisa ini kan. meuni bahenol kitu nya Bareng orang eta mah baheula. entah ini geulis mah meuni Lagi gelis banget. Susu oge kerja sabola eta neng. meuni alusnya anu hiji jiga gunung Sakabuana anu hiji jiga gunung Goong eta susuna bisa beda-beda kitunya. Ye, mana gunung Goong neng? Yo. Heeh. Aing teh hayang susu gede cari tanaman. Heeh. Ieu teh. Ku aing teh di bebesannya batok kalapa, loba siro man nyusuan susu Oh, aing. Gusti. Mate Saking manisna mate. Gusti, meuni ya Allah. Yang si radio kau jangan beli kopi. Itu nya ka warung Cedas meulina. Nyakeun. Oh, jeung hamburger, pizza, hamburger bulian. Hamburger duit gua pas ya nya. Ini manis banget ya. Bukan kalau kebalik nya urang ngarang ropi. Garang encan neng. Garang encan. Waktu aing mah atuh mah urang angeun beurit nya. Garangan. Tah heueuh kahakanana ieu tah si Mas Sito beurit mah mak. Ibarat beuki mah angeun beurit. Beuki tah si Mas Sito. Beuki neng sia. Beuki. Itu mah ieu tah. Beuki. Aing ardi pamaiskeun eta ku aing bubudur kebo. Sia beuki teh Ah bubudur kebo. beuki amun eta mah mak. Atuh aing kitu mah. Saya atuh mah. Hello ulah kamar hangkat di ulah neng. Ente. Ulah. Eta edek kukumba eta meuni ah. Kamar kita di hampura, ieu mah. Ah, heueuh atuh mah. Mah Gusti teh. Ah. Dong di eta aing. Wow. Lu baheulana mah urut janggo tegal danas Heeh, moal mah ijah mah moal nyari hate mah. Alah, lain ya sia ulah Takat mani mulus gitu. sia ulah ngajak. Gitu Dia kan ulah ngarong we dia kan aing ya. Sia lamun hareupeun si Ujang ulah ngomong we nya. Bapana baheula ka aing Mogor. Kita ngajual sawah 1/2 hektar ka aing keun kabeh. Oh. Baheula. Baheula. Baheula mah tuh aing halis kalian kos kieu ya, halis ge yo. Mendingan jera pepet sika hileud bulu kan eta. Oh, jadi halisnya ditarang ya, Mak. Da aing mah tomo itu baheula ge kot janggotan, kumisan cacing tomo itu. Berarti bibir teh dibujur nya, Mak. Aing digeger di cangkeng di dieu tah nemplok ke bibir aing teh. Mata aing di hulu di dieu tah. Mun irung aing di dieu tah digigir mata hujan teh kitu we aing teh kahujanan Oh, bersin gitu. halulut. Oh, Gusti. Teluk meureun mah. Oh yo, widang, nyaho teh sia widang. Widang teh naon? Ulur bisa anak euy, pelepang mah sarua kitu tah. Ngigirnya. Mun nemen ka aing teh karak aing Ente cager-cageran mah cantik banget. Cantik mama tuh. Euy mah eta mah euy. Aduh yang eneng. Nang ajar balik menang. Mah lah. Itu emang obo di dari cina ieu jeung sareng ieu mah. Apa di dia? Mas sare di dia urang teh. Ieu sare di dia. Erek saya dulu nah. Jadi suhunan kan bae ijah mama. Suhu Ini kan aya saung cenah aya tempat tidurna. ya mah aya ujang eneng. Kan siapa sih digarayangan si ujang penting-penting. Oh nya garayangan deui, Mak. Aing ngamelang mah seraro nu di dieu ngajaruru ah. Moal mah moreuneuh. Da imah geus dikabiri, Mak. Hah? Geus dikabiri kabeh. Kabeh kabeh kana eta di pais. Eueuh, Amun lagi pais ku aing neng. Mun hampangan eta pais eta. jarang lem kabeh, Mak. Di suraweungan gelempeng itu semua. Atuh hayu. Nang atuh. Ada beberes salah di dapur ya, Mak. Adenya. Heeh. Lain nanti gironana pasti kamu pak. Heeh. Nah, gawe aing mending ngamar rugi aing. Assalamualaikum. Ini ngebahas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon neng? Naon? Oh, Bang Ujang. Emang isa, Mang. Iya besar itu ya ampun. iya Bu Sari neng. Syarek naon ada itu rek hajat da aing teu. Aisyah naon eta panjang odong-odong apa naon? Kurang bocor. 2 3 action. Orang mesin semila. Orang ini ngali kadinya di. Aku naon jadi nempoekan. Iya berarti. 2 3 action. Ih, kunaon urang nempokan itu sih. Marim tadinya ada. Tuh 2 3 action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon neng? Punten dia Bumina Besari sanes. Oh iya aing. Sia saha? Abi Masito. Masih urang mana? Eta orang Luk Jambe. Aya naon neng? Hah? Si antrak-antrik kok kesilud nang ka geuring sasalaman heula jeung aing can cacalaman sia pohonya. Acan. Oh, Ipau Ujang ieu sanes. Mau ujang ngomong. Oh, Mang Ujang nanti ngomong ya.
Nya Bu Sari ieu masih to anu damel hiji deui, anu gawe hiji deui gitu. Kayaknya baru pernah kerja tuh lah. Terus maculan kebon sih gimana sih Ibu Sari? Oh, cek aing teh anu rek ku dia mah di kosileun nang kageuning centrak centik gitu lompat na kos nu kacugak paku. Ih, eta kumaha sih sia? Sia. Hey. Coba geus sia ka dia. Iya, naon sih iya? Meni okos panjak topeng banjet eta geuningan. Aing ampun, tengan anu meang anu kuli anu hiji meni alabatan geremo. Abi-abi naria. Kos kieu mah aing darah tinggi, kos kieu cara nama. Dah, sesuai aing murag. Kadang katela Bu Sari. Ente ma ya keur nyabutan juput ma. Ente ma. Iya mah aya tapakna jeblok mah ya. Jeblok. Tadi tanya apa itu? Jadi kudu nama